Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun rampes rahayu muga sagung dumadi. Salajengna nyambung deui ka muatan pokok muatan inti. Dina lakon kaopat masih lakon Pandawa. Nyatana aya 2 lakon pokok. Nu kahiji lalakon Banyu Telang Pajadria Bima Meulah Pulau Jawa tenapi Pulau Dawa. Kejaturkan dina mangsa ieu kayaan Jawa sareng Sumatera masih ngahiji. Di tengah-tengahna nu pasekona nyaeta aya gunung berapi anu kacida ageungna. Dina lakon ieu Bima kapetok kangge nyandak Banyu Telang Pajadria anu aya di sagara. Sareatna kedah ngojay teuleum dina sagara ieu mang bulan-bulan di sagara kidul ka sagara kaler. Kumargi ngaraos susah ieu mun tas di sagara kidul ka sagara kaler nya diwidian Bima ieu meulah motong magurat wilayah pagunungan ieu kuku pancanakana digurat jantan misah 20 ieu. Kumargi tengah-tengah aya gunung berapi anu kacida ageungna teu tiasa disingkirkeun, teu tiasa digali, ieu kudu dianggarkeun anu ayeuna katelah jantan Gunung Krakatau. Jadi nyarengse lakon ieu margi cumpon Bima mendakan jimat Banyu Telang Pajadria kalawan sesana nyaeta misahna antara Pulau Jawa ayeuna sareng Sumatera. Pen saat tetasipun lampaipun Bima mulah Pulau Jawa ieu dina waktu sarita teu aya kajadian nu nanaon selami 5 tahun-tahun. Padahal sanyana mah ieu kayaan tos mulai robih. Margina gunung ieu mangrupa gunung pusatna akar-akar bumi nu aya di Nusantara. Kabeh akar pokona nyaeta di Gunung Krakatau. Kumargi mungkin tos kapotong kiri kanan depan belakangna akar-akar bumi ieu. Mungkin dina suatu saat nyata dina katurunan anu terakhir satosna perang Baratayuda nyata ti putrana Abimanyu nyata Raden Perkesit zaman Raden Perkesit ngadeg di negara Hastina janten raja ieu ceuk sakaol aya kejadian ceuk sakaol nyata ti zaman putrana Raden Perkesit. Kajianna berupa genjlongna bumi lantaran gempa, lantaran gunung berapi meletus di Pulau Jawa sareng Sumatera di Nusantara seueur kejadian margina kayaknya genjelong poek lautan muda janten kaya negara Astina kena bencana alam sanes Astina bae kerajaan di Sumatera atau di Jawa sadaya kenging bencana alam kacireoskeun Raja Perkesit sareng para pangiringna saya mempertahankan diri keselamatan keluarga kerajaan mengungsi ke wilayah kidul teras sore yang jati kusumo teh pun ieu lalu lompat teh ka wilayah Gunung Arjuna sareng terakhir di Candak Gajah terakhir. Kumargi negara hasil merupakan negara bandar negara pantai seueur anu karendem seueur anu kena tsunami seueur anu ambles seueur pisan janten negara asina pula tinggal negara kecil. Di saprak daharita negara-negara di Pulau Jawa di Sumatera tuarantu ngadamel negara bandar aya bandar di pinggir tetapi di pinggir laut tetap ibu kota nama di pegunungan-pegunungan atau di wilayah nu aman dianggapna teh. Kaping kalih nyaeta hilangna sejumlah besar penduduk di negara-negara Nusantara akibat bencana alam sehingga kayaan negeri-negeri janten teu iseun kirang penduduk teu rame teu tiasa janten negara nu ngawasa lautan siga kapungkur ena fokusna kana pertanian fokus kana penyelamatan diri sadina-dinana janten les hilang teu sejarah kejayaan Pulau Jawa kejayaan Nusantara di masa harita teu kacatat dasar ibu sorangan
kirang hubungan ke luar negeri. Samalih nu naik na waktu ieu nyata daerah Sindu. Daerah lembah Sindu India oge Eropa mulai naik na waktu ieu. Samalih sapalih pengungsi nyebrang di tanah Sunda ke wilayah seberang ke Asia ngajantenkeun kawin campur panginten kacerioskeun ieu di wilayah negara Amarta anu dikantungkeun ku para Pandawa. Kayaan di Pandawa di Amarta memang sanes kerajaan ageung sewaktu dikantun ku Yudhistira ieu. Mung waktu kejadian bencana alam nu agung ieu alhamdulillah aman. Mung aya nu kagerus sapalih nyata alas-alas ku Tarungu song alas kadewatan sareng alas kadewatan ieu kagerus ku lautan atanapi ambles. Sehingga upami aya hasil temuan berupa hewan-hewan laut, cangkang-cangkang hewan laut di tandingan wajar. Rupi nama teu sawe ieu segala sisa anu ti wilayah ku Tarungu atanapi wilayah alas kadewatan ieu disaeurkeun, ditumpukeun dialihkeun ka wilayah ku tetandingan, janten ku tetandingan tanahna beda dibandingkan sareng tanah ke pagunungan sanesna ieu tanahna mirip-mirip wilayah tanah lautan. Tanahna kos kitu pami hujan jebal beda sareng tanah loji tanah mitilok jambe pami hujan langsung garing gitu. Ieu margina aya perubahan-perubahan pagunungan ieu disetting khusus satosna kejadian bencana alam besar-besaran pasca keruntuhan Hastinapura. Janten kayaan ieu masih aman, masih bisa nyelametkeun aset-aset nu aya di wilayah Amarta di wilayah ku tetandingan. Pun. Ayeuna urang nyeroskeun anu sanes nu kacida pentingna nyata lalakon atanapi lalampahan Eyang Semar Badranaya sapara putrana. Waktos zaman parikesit ieu Semar atos tetesian ningali. Jadi ngawalna tos sekian ratus tahun ti zaman Karanggan ka sastra bahu genep ratus Pandawa kana itu genep ratus tos 1200 tahun tos tetesian ningali tos sepuh pisan. Janten Semar loba di lembur henteu ngaping kawas ka Yudhistira kawas ka Arjuna. Satutosna lampahan ieu teu aya lalakon di padalangan kumaha-kumaha kayaan Semar mung kula kenging ucapan ti kolot ieu leumpang satutos zaman ieu ti wetan ka kulon. Ti wetan artina ti daerah Jawa ti wetan ka kulon. Leumpang ti wetan ka kulon sareng para sanak keluargana sareng kanya Ibu Dewi Siti Ragen duka kumaha cara-carana duka salin baju duka salin rupa teu apal mung careskeun kitu. Ngeureuyeun deui ka kulon ieu aya lalakon di kulon nyaeta anu terkenal wilayah Salakan Negara sekitar tahun 1 Masehi atau 2 Masehi atawa anu nyabutkeun kirang ti 1 Masehi 1 Masehi. Timbul di lalakon Aki Tirem kaduh putra Nyi Pahaci Sang Hyang Sri dikawinkeun ka orang India. Lungguhan Aki Tirem ieu dipasihkeun janten ngadeukkeun nagara Salakan Negara. Teula kaduh putra deui kawinkeun ka orang India minantura ngadeukkeun kerajaan Tarumanagara di wilayah Karawang. Kamali di ka Amarta sekitar abad keberapa nya? Abad 4 ke 5 panginten. Kupu itu lepat. Di dieu tos daya lalakon Semar anu kacerioskeun ku masyarakat. Tadinya lumpat lalakon kerajaan Sunda jeung Galuh. Adeg deui kerajaan ngahiji deui na kerajaan Uluh Pakuan Pajajaran ti Yang Prabu Siliwangi. Nah kitu heula tutup deui lalakon Kacirebonan tah. Ti wetan lumpat ka kulon mungkin sekitar Banten ti kulon lumpat di kawetan nyatana ka wilayah Yang Prabu Siliwangi. Ieu kaceritaan Semar katugasan ku
hayang batal guru Jagatnata supaya ngurus pare. Pas dirinya miang di kawetan non sababna undur sebab saya Raden Sulanjana nu ahli dina ngokolakeun pare dina ngobaran pare nu garering na bidang pertanian, sehingga Semar ngarasa teu dibutuhkeun di wilayah Pajajaran, sehingga teras lempang ngaler di ka wilayah Karanggan dikembalikan deui sukumaha lakon miti longsor kadurnya di daerah Karanggan ieu para putrana Sastra Jingga, Janten Saung, Dawala, Janten Arang sareng sajabina. Pun sakitu nya terakhir teh aya katingali di wilayah Cirebon ngokolakeun tarasi ngadegeun negara Cirebon. Saat acara macan Cirebon panginten Sinang Kasih gitu. Ngadegeun wilayah Cirebon ieu lakon ngadegeun tarasi pun Pajajaran lakon gula beureum mayakeun gula beureum. Sareng lakon ieu lakon cengek mayakeun cengek. Beres lakon ieu ilang janten robih di alam kawalian teh paralun mal kula muka sadayana ada teu hak kula. Jadi pantas upami aya dongeng ti Cirebon masalah kitirem ieu wajar najan rupan dongeng biasaan ulah acak-acakan ge da. Di dinya Semar nyarioskeun teh kumaha buka lakon teh di Cirebon. Ciri ning babon, ciri-cirina Cirebon, ciri-cirina kaibon, ciri-cirina kaindung, ciri-cirina lakon ngadeg indung yang bapak atau kanagaraan. Janten lakon aya Semar badana ieu benten sareng lakon Sabda Polona genggong di Majapahit benten. Lakonna ieu masih wujud Semar asli mung timuna di Pajajaran, wujud Semar sapara putrana. Jadi taya kacaritakeun Semar maot dikubur di mana teu aya. Mungkin aya mau dijelaskeun ka masyarakat Sulan Salina ada kirang penting ieu mah masalah ieu. Penting mah pokok-pokok ajaran we tah tidinya sami emang ti kerajaan Kalupakan Pajajaran oge make cara-cara kapungkur. Jadi negarana sieun deukeut ka laut. Ibu kota aya di gunung, bandarna lobana aya di pinggir laut model Kalupakan Pajajaran, ibu kota di Bogor. Tempat ngaduitna, bandarna nyata di Sunda Kelapa di Jakarta gitu. Da kudu aya we keur ieu mah keur jalan usaha mah. Tah sakitu heula. Langkung saur bae cari kula menta hampura. Tabe pun sakun.